Bismillahirrahmanirrahim. Orang lajengkeun deui hanca guaran urang ngalogat Kailani. Ayeuna bab katilu tina bagian katilu Sulasi Majid. Cirian heula nu bade dilogatna. Bade dilogatna ya. Supaya gampang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu ari bab anu katilu. Minhu tinu bagian katilunya. Eta babul if'ial, bab if'ial. Wa qaidatuhu sareng ari kaidahna aturanana eta bab if'ial rujukna ka dieu tah nya. Huna teh fin naqli dina mindahkeun sulasi mujarrad dinya ilaihi kana bab if'ial, saminya kadinya bab if'ial eta antazida yen ta anjeun nambahan fi awalihi di awalna fi'il sulasi mujarrad mun bade dialihkeun kana bab if'ial di awalna ditambihan alhamzata kana hamzah wa antukarriro sareng anjeun ngulang-ngulang aina fi'lihi kana ain fi'ilna. Jadi ain fi'ilna dijadikeun dua, diulang-ulang. Wa antazida sareng anjeun nambahan baina ainai fi'lihi di antara dua ain fi'il nambahan naon alwawa kana huruf wawu. Takulu anjeun ngucapkeun bi misli fa'ala dina samisal fa'ala. Samisal fa'ala bi misli fa'ala samisal fa'ala orang tak cerian eta nu ayeuna baris ieu nu bade dilogatna. Oke. Nah, kita handap lah. Ya 4 baris 5 nya jeung handap. Bi misli fi fa'ala dina samisal fa'ala upama dialihkeun kana wajan if'ial teh jadi if'au'ala wazan if'au'ala bi ziyadatil hamzati ku nambahan huruf hamzah wa ahadil ainaini jeung salah sahiji dua ain wal wawi jeung nambahan wawu bainahuma di antara eta dua ain kama takulu seperti perkara takulu anu ngucapkeun anjeun atau seperti perkara nu ku anjeun diucapkeun binahwi asyaba dina contoh lafaz asyaba lamun diasupkeun kana wajan if'ial jadi i'syau syaba lafaz i'syau syaba bi ziyadatil hamzati ku nambahan huruf hamzah wa ahadisinaini jeung salah sahiji dua huruf sin wal wawi jeung huruf wawu katilu ditambahan huruf wawu bainahuma di antara dua sin eta. Takulu anjeun ngucapkeun i'syau sabatil ardu eta teh idza kasura asbuha. Dina bahasa Arab lamun nyarios i'syau sabatil ardu teh idza kasura upami seueur naon asbuha
cukutna eta ardu. Jadi lamun tanah teh geus ngabadeg cukut bahasa Arabna teh i'syausabatil ardu. Wa huwa sareng ari eta lafaz i'syausabah eta fi'lu madin fi'il madi ala wazni if'au ala dumasar kana wajan if'au ala. Nah, dumasar kana wajan if'au ala. Nah, iya. If'au ala. Ya syausibu, nah itu karena nulisna itu kut ya nya. Ya syausibu adalah pada sausibu jadi mata sausibunya hari lapad ya sausibu sabab damirna huwa keur mimitimannya mudhari'uhu tapi il mudhari'na ala wazni yaf'au ilu dumasar kana wajan yaf'au ilu. Nah ya yaf'au ilu ya lepat tulisnya lepat ngetik kedahna ya jadi ta teh itu kedahna teh itu kedahna teh iya nya sabab tadi fil madina goib i'syisaban adalah pada i'syisaban biqal bil wawi azzaidati ku ngarobah huruf waw panambah yaan kana huruf iya lin kisarima karena narima harakat kasroh ma huruf qoblaha samemeh. Nah samemeh iya eta aya harakat kasroh eta masdaruhu ari i'syisaban eta masdaruhu masdarna ala wazni ya ala wazni if'al ya dah ya nya masagila ala wazni if'ilal ala wazni if'al salah serat deh ya nya saya salah ketik ya teh kitab teh saya teh kedahna lapad ya teh if'al nya lain if'ilal ala wazni if'ialan dumasar kana wajan if'ialan wa yusama sareng dinamian hada ieu babal if'ial bab if'ial dinamian bab if'ial margi masdarna dumasar kana wajan if'ial. Nah lajengkeun ayeuna bab kaopatnya bab kaopat tina sulasi bab keopat sulasi majid bagian katilu bab keopat na ayeuna al babur rabi'u ari bab anu kaopat minhu tinu bagian anu katilu eta babul if'inlali bab if'inlal bab if'inlal disebut tadinya. Wa qaidatu sareng ari kaidahna eta bab if'inlal fin naqli dina ngalihkeun dina mindahkeun ilaihi kana eta bab if'inlal eta antazida anjeun nambahan fi awalihi di awalna eta fi'il al hamzata huruf hamzah wa antazida sareng anjeun nambahan annuna huruf nun baina aini fi'lihi wa lamihi di antara ain fi'il jeung lam fi'ilna wa antukarira jeung anjeun ngulang-ulang lama fi'lihi lam fi'ilna wala tudghamu tapi teu diidghamkeun takulu anjeun ngucapkeun fi misli if an lala dina samisal if an lala bi ziyadatil hamzati kalawan nambahan huruf hamzah wa nuni sareng huruf nun wa hadil lamaini sareng salah sahiji huruf lam min ghairi idghamin tanpa
ayah hukum idgham tanpa diidghamkeun. Kama takulu kama seperti perkara anu takulu anjeun ngucapkeun pinahwi dina samisal qasa lapad qasa diucapkeun nanti lamun kana wajan if'an lala menjadi ik'an sasa. Biziyadatil hamzati ku nambahan huruf hamzah wa nuni sareng huruf nun wa ahadisina ini sareng salah sahiji dua huruf sin min ghairi idghamin tanpa aya idgham ik'an sasa. Takulu anjeun ngucapkeun ik'an sasa, ngucapkeun ik'an sasa, anjeun ngucapkeun ik'an sasa. Ik'an sasa teh ai khaufa warja. Sieun jeung balik alal khilafil ihdidab, kabalikanna teh lapad ihdidab. Wa huwa sareng ari eta ik'an sasa fi'lu madin fi'il madi ala wazni if'an lala dumasarkan wajan if'an lala yak'an sisu ari yak'an sisu ai lapad yak'an sisu eta mudhari fi'il mudhari na ala wazni yaf'an lilu dumasarkan wajan yaf'an lilu wa ikin sasan pi masdudi ala wazni if'an if'in lalan ari masdarna eta ala wazni if'in lalan dumasarkan wajan if'in lalan wa yusama sareng dinamian hada ieu babal if'in lal bab if'in lal inlal jadi dah lapad deui sabdi bab deui nya sulasi majid bagian katilu bab kalima nologatna ina handapna nya handap nama ya babul khamis rengsekeun ya babul khamis ya al babul khamisu ari bab anu kalima minhu tinu bagian anu katilu eta babul if'in la'i bab if'in la wa qaidatuhu sareng ari kaidahna fin naqli dina ngalihkeun dina mindahkeun tina ma'ala sulasi mujarrad ilaihi kana bab if'in la eta antazida anjeun nambahan fi awalihi di awalna al hamzah ta huruf hamzah wa antazida sareng anjeun nambahan baina ainai fi'lihi di antara ain fi'ilna wa lamihi sareng lam fi'ilna wa lama fi'lihi sareng anjeun nambahan lam fi'il anunu anuna anjeun nambahan antara ain fi'il sareng lam fi'il teh nambahan anuna huruf nun wa antazida sareng anjeun nambahan fi akhirih di akhirna al ya'a huruf ya wa taqallabaha jeung gagantina huruf ya. Waktu qallibaha sareng anjeun ngobah ngarubah kana eta iya fil madi dina fi'il madi alifan kana huruf alif dina fi'il madi mah dirubah kana alif islan ko wa fi akhirih sareng di akhirna wa qablahuma sareng samemehna takulu fi misti fa'ala anjeun ngucapkeun dina samisal fa'ala if anala kana
wazan if'anna la bi ziyadatil hamzati ku nambahan huruf hamzah wa nuni sareng huruf nun baina aini fi'lihi wa lammi fi'lihi. Ya kudu katanya ya. Kama takulu pinawi salako seperti anjen ngucapkeun dina samisal salako islan ko kana lapad islan ko biziyadatil hamzati ku nambahan huruf hamzah fi awalihi di awalna asirkatna sis biziyadatil hamzati fi awalihi wa nuni wal bainal lami wal qafi nambahan huruf hamzah di awalna sareng nambahan huruf nun bainal lami wal qafi antara lam jeung qaf wal ya'u fi akhirih sareng iya di akhirna wa qalbuha alifan sareng ngarobahna eta ieu teh kana alif. Takulu anjeun ngucapkeun islan ko idza nama ala dhahrihi wa waqa'a ala qaffahu. Jadi islan ko manehna keur sare geus islan ko aya idza nama upami eta si islan ko teh kullama ala dhahrihi dina punggungna wa waqa'a ala qaffahu sareng kana kudukna wa huwa fi'il madin ari lafaz islan ko teh fi'il madi ala wazni if'an la yaslanki dumasar kana wajan if'an la yaslanki wajan if'an la wa huwa if'an islan ko teh eta fi'il madin fi'il madi ala wazni if'an la dumasar kana wajan if'an la yaslan ki ari lafaz yaslan ki eta mudhari'uhu yaslan ki tayanya eta mudhari'uhu huruf mudhari'na ala wazni yaf'an li dumasar kana wajan yaf'an li islin ko an ari lafaz islin ko eta tuqallibul ya anjeun ngubah kana iya azaidati anu panambah hamzatan kana hamzah masdaratan anu jadi masdar ala wazni if'in la dumasar kana wajan if'in la wa yusamma hadza sarinamian ieu teh bab ieu teh babul if'in la bab if'in la wong sakitu nyangge orang teraskeun deui sulasi majid beres di logatnya mudah-mudahan aya manfaatna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.